Gusti sugan teh geus eueuh di lemur abdi teh. Da getol ari ngararaji mah tapi geuningan. Masyaallah. Gitu. Ngan ditaros ibu mah osok tara teh eta mah teu cenah. Tara kabawa ku sakaba, kaba gitu. Mana mah ya. Masyaallah. Panaeun kalang barudak teh komo. Budak sok ngahareureyan. Cenah alamatna ulah ditujukeun ka dieu teh bisi ieu geus puar puir cenah bapa cik den abdi teh sabara uihan gitu. Tuh ka ditu marukana teh bumi eta cenah eta anu cet eta sanes tuh ka ditu eta nama cenah bumi nama. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Itunya ayeuna mah teh aya tos garing jalanan. Tuh Kangjeng Nabi mah teu hawak nya walaupun aya kasempatan kanggo beunghar keukeuh nu diemutkeun teh agama sareng umat jeung teu mak make walaupun aya kasempatan atuh nu kitu mah burung ditampi sadayana itulah kemuliaan Kangjeng Nabi mata milarian anu mulia da mah meunah kitu sapertos Kangjeng Nabi mah iwati Kangjeng Nabi kitu mata ulah lepat ngaidolakeun jalmi ke Kangjeng Nabi anu nomor hiji mah saha anu diidolakeun ti kawit zaman Nabi Adam dukeun ka poe kiamat ti golongan jelema kitu tak urang teh waler opat ceuk urang saopat teh hiji Rasulullah kitu nomor kadua guru ngaji abdi da eta nu ngabimbing ruh urang nya apal Quran guru ngaji pan nya apal jampe wudu guru ngaji jampe salat guru ngaji apal YMBK jeung MBM guru ngaji diantawisna tuh sanu katilu anu nomor katilu ibu abdi sabab ayana abdi teh ku wasilana aya ibu abdi nomor kaopat rama abdi gitu tah lamun geus rumah tangga abdi mah 5 nu kalima caroge abdi sok sanajan teu tanggung jawab da keukeuh eta teh pangeran abdi di alam gitu da ke di akhirat mah diteangan teh najan bajidor ge salaki teh barisan jalma doraka disagedengeun nyunkeun ditanggung jawab teh najan mah bisa nanggung jawab da salaki da kudu panggih salaki jeung pamajikan lamun udah roraka dina raraga ngalilakeun siksaanana ku pasea teh dina neraka lamun nu saroleh supados ditambih-tambih kanikmatan nana atuh da sono Bu caroge pangpayuna pupus urang misalkan 10 tahun kemudian nyusul berarti 10 tahun tah teu ningalnya caroge tengah hiji sareng caroge 10 tahun kemudian urang pupus walaupun pakuburanana teh caket gitu caket udah dibatasi ku amal perbuatan urang lamun sae ku sae lamun awon ku awon tiasa natangga teh tiasa sakumaha diantawisna natangga na anu maot kanu maot diantawisna hiji maleman kahiji duy kekadinten kahiji sasi Rajab eta mah dibebaskeun nu maot teh itu dibebaskeun socana tiasa ningali cepilna tiasa nguping ku agung-agungna wengian kahiji sasi Rajab mata geuningan geus diuningakeun nya dina pangaosan ti payun padilahna teras dina wengian nyambut wengian kahiji sasi Rajab padilahna ngagungkeun wengian kahiji sasi Rajab lain ngungkul kanggo urang nuju menang nu pupus ge papanggih ta caroge jeung bojo teh matak nu sanes sok dicaketkeun lamun teu madarat mah di dinya manehna hirup bareng enak pae oge padeukeut gitu itu matak nu sanesa gaduh naon tanah khusus kanggo kulawarga supados maot teh ngariung sadayana di
dinya inung bapana di dinya anak-anakna di dinya incuna di dinya da di dunya ge ngariung maot oge hayang ngariung anu ditinggali teh lieu ka katuhu pamajikan lieu ka kenca anak lieu ka ditu incu lieu ka dieu anak lieu ka ditu minantu jeung saterasna ngariung bagja bunga itu mata geuningan nu sanes mageurnya di benteng pemakaman teh teras dinamian bani teh keturunan tah dimakamkeun ibu ramana akininina putrana mantuna incuna di dinya ngariung tuh komode saroleh mah komode jeung jaradi ajengan mah komode gaduh nu ngaraos sadayana abong tah lamun teu tiap dinten tiap wengi seueur anu ngajararahan teu liren-liren tina Al-Fatihah. Al-Fatihah ti budak nu ieu jeung santrina. Al-Fatihah ti budak itu jeung nu ngajina. Terus siang wengi teh. Teu acan tina hawalna jeung sajabana. Haneuteun betah nu di kuburan teh. Magu curu gerbeg naon saya bapa maneh naon sia kalam dunya aing hayang kopi tuhur ini juga hayang kopi segala nauzubillah tah itu tah dina wengian kahiji dinten kahiji sasi Rajab anu pupus teh dibebaskeun ti pakuburanana matak insyaallah berkah insyaallah bagja jami anu maksakeun kitu maksakeun pan urang mah nya ngagungkeun wengian kahiji sasi Rajab sabab ayana sataun sakali ari dunya mah sapanjang ngarenghap ruh diwadahan ku jasad tuluy butuh bahkan kana masalah dunya mah mungkin kolot lain mungkin lempes kadon mungkin nafsu iki loba kahayang paripos geus kolot tageunya punya hayang anu geuningan kolot beuki kolot teh tah eta mah tiap renghap aya padamelan tiap renghap oge sok didaramel tapi Rajab gitu ayana mung sataun sakali tamih deui kautamian sasi Rajab khusus dina wengian kahiji sakumaha tos diuningakeun berkahna teh geuningan bakal tiasa jadi sababiah caang hate sedengkeun caang hate teh eta nu dipiriogikeun ku urang caang hate atawa ceuk bahasa sepuh kapungkur mah kata caang hate teh nu disebat ku beunghar hate kan eta nu disebut beunghar hate teh dibere nanaon ge katampi kawadahan dibere bunga kawadahan jeung ditampi syukuran dibere musibah katampi kawadahan jeung narimakeun mata ku sabab beunghar hate tah caang we hate nah bila mana caang hate aya paripaos masalah dunya mah hirupna teh minang tungkul ka handap jadi ningali teh ka anu gaduh rezeki sahanapeun manehna alhamdulillah urang mah motor 2 PCX hiji Jupiter hiji tiap bensin butuh bensin kabar bensinan wae neng Jupe 25 sapoe AA PCX 35 aya 2 poe tapi nata mah da jarang dianggo da gering teh anu bogana teh tah tuh atuh ATM tara kurang-kurang sok aya we 50 juta gitu otok bledug eta ATM teh sok bitu gitunya eta ulah kapala ngalamun nya jeung sajabana tuh tingali itu mah aduh pikawatir boborah motor sepeda ge teu boga boborah imah ku bata tah manehna mah teu make tatapakan acan di mana teh kai langsung kana taneuh kurinyu deui tanahna teh nu saha ngabangun imahna ge cenah bahan-bahanna teh meunang udunan ti wah pokona teh disubat sapet nu saha jadi tuh kabila mana caang hate mah masa dunya teh sok tungkul ka darwe hajat anu caang hate mah nu tunggu ka handap da anu diulem memang loba tapi nu hadirna teh teri atuh ari teri paling nyalamna teh sabaraha paling gede meureun 15.000
pang gede na di wak-wak teh salah lembur urang mere 25.000 cenah gitu.